Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta Abdi Muhammad Rosid Gustiawan ti kelas 11 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade masihan terang kegiatan abdi sapopoena di bumi. Subuh abdi biasana sok hudang ngan sabuat salat unggul teras sare deui. Isuk-isuk kisaran tabu tujuan abdi hudang. Kisaran tabu dalapanan langsung mandi. Tos mandi biasana abdi sok nyarap heula teras ulin sareng adi atawa nonton YouTube. Pas lohor kisaran jam hijian abdi biasana sok sholat heula teras main game nepikeun ajan asar. Burit saenggeus sholat asar biasana kisaran tabu setengah opatan abdi sok dititah meser stok obat keurpun bapak engkin praktek. Saenggeus sholat maghrib jeung sholat isya kisaran tabu dalapanan biasana abdi sok maca-maca komik. Peuting tabu setengah 10-an abdi sok kumpul bari carita-carita sareng kulawargi. Nah, tabu 10-an abdi biasana sok geus tunduh, jadi langsung asup we ka kamar tuluy brek sare. Sakitu wae ti sim kuring kirang langkungna sing dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.